ieu salat hese sebab di zaman Imam Hanafi aya muridna pedagang. Begitu tak pedagang leungit duit bebeja ka Imam Hanafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Mama abdi ieu minta tulung ka mama. Aya naon? Hasil dagang duit dikumpulkeun dina bungkusan. Haju bungkusan tersebut ditenden wallahu alam di mana kula nendeuna Gusti teangan imah meja lamari teu kapanggih. Terus ka dapur-dapur ka imah babaturan teu kapanggih geus 2 poe kula neangan duit teu kapanggih. Ieu mah minta pangdoakeun ka mama supaya kapanggih coba mama. Oh, cek Imam Hanafi penting mah tahajud bae nya. Osok tahajud di lo. Carang ya kan. Penting tahajud aya kapanggih mah. Mangga. Ngan tahajudna mimiti sare aju jam 12 hudang. Mun kira-kira teu bisa hudang minta panghudangkeun ka pamajikan. Insyaallah. Di jam 12 tahajud terus tepikeun ka jam 4. Rakaat geus ulah dihitung. Apakah eta teh 20 rakaat atau 50 rakaat atau 100 rakaat di jam 12 datang ke jam 4. Berarti sabaraha jam? 1, 2, 3, 4 jam. Ge gapanggih. Masya Allah, hatur nuhun cenah kiai petunjukna kukula bakal jasa dilaksanakan. Sok laksana. Insyaallah kapanggih. Nya. Mangga. Balik nyana kayu mah langsung ngadaguan maghrib, pas maghrib terus sare udang lah jam 12 mandi wudu kacai salat tahajud salat tahajud Allahu akbar selesai 2 rakaat salat tahajud Allahu akbar 2 rakaat salat tahajud Allahu akbar horenganan duit nyelepe aing inget di tukangan imah ceknya teh Masya Allah alhamdulillah rabbil alamin harita keneh bere salam-salam terus ke dapur aya di sisi ya alhamdulillah beres kada hees isuk-isuk bebeja Waalaikumsalam cek Imam Hanafi teh kapanggih jam sabaraha kapanggihna kula jam 12 langsung tahajud 2 rakaat 3 rakaat genep rakaat kapanggih aja terus ente tahajud henteu cek cek Imam Hanafi takos itu salat siapa hampir sarua jeung panitia masjid kos kitu kabeh salat itu salat urang mah asal geus kapanggih we pamaksudna eureun salat urang mah tah cek Imam Hanafi hesena salat cacak-cacak anjeun ieu murid kula komo meureun di tahun 2015 tujuan sholat teh macem-macem aya nu hayang laku ieu hayang naik ieu hayang naik itu asal enggeus be hasil eureun sholatna cek Imam Hanafi atuh lain diteruskeun ka tahajud geus kapanggih mah kapanggih bae isuk tahajud moal cek cenah geus kapanggih gitulah para jemaah gambaran sholat urang lamun nyaritakeun sholat urang hampir rata-rata kos kitu tapi lamun geus boga rasa sholat eta bahwa ieu gerentes hate urang kadenge ku Allah bari kadenge na lain laun gandeng ku Gusti Allah kadenge tengetkeun ngajina tengetkeun kareteg hate urang kadenge ku Gusti Allah bari kadenge na gandeng cak Gusti Allah geus lamun kadenge na gandeng ku Gusti Allah isin amat lamun urang ngereteg hate luar daripada ridho Allah sok gerage regepkeun encan belajar sholat sakumaha ahli sholat belajar sholat teh kudu ditalkin sarua bae ongkos zikir meremkeun dunia ceuli pareuman ceuli cocokan urang ngadengeunna naon mun aya mah neangan timah ka dieu tah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah belajar sholat secara zahir mah gampang ngadegna nu rapih rukuna nu rapih itidalna nu rapih sujudna nu rapih julusna enteng
Ketika orang boga kasakit cara paweha sampai anak teu sehat atuh sabisana urang atau aja lemah teu bisa nangtung sabisa urang. Zohir mah gampang tetapi ngahadirkeun Gusti Allah aya di jero kolbu ieu nu hese praktekna saeutik.